Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui. Selamat kembali bertemu ya dengan Bapak sareng Bapak dina mata pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 10. Dina dangat ayeuna pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengetahuan bahasa. Di dalam bahasa Sunda ada yang dinamakan istilah atau pangawaruh basa nyaeta kecap wancahan. Kecap wancahan nyaeta kecap anu diwangun ku cara mondokeun kecap atawa kantetan kecap. Proses ngawangun kecap wancahan disebut ngawancah atanapi abreviasi. Kecap wancahan teh lain ngan saukur kecap singkatan, kata singkatan atau tingkesannya. Aya sababaraha kecap wancahan. Urang pedar hiji-hijina. Anu kahiji nyaeta kecap wancahan teh kecap tingkesan. Kecap akronimnya nyaeta kantetan aksara atawa engang anu diucapkeun jadi hiji kecap. Ieu mah digabungkeun. Contohna Disdik tina kecap Dinas Pendidikan, Disbudpar tina kecap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Teras aya Perda, Peraturan Daerah. Anu salajengna yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan kecap singgetan. Singgetan atanapi singkatannya biasana dicandak tina aksara atawa engang anu diejah masing-masing. Diambil huruf depannya saja, misalkan ada NKRI, kepanjangannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada ISBI, Institut Seni dan Budaya Indonesia. Kemudian juga ada BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya aya oge anu dinamikeun kecap tingkesan deui nya. Anu tadi mah kecap tingkesan anu tadi mah kantetan atawa aksara engang anu diucapkeun jadi hiji kecap. Lamun ayeuna mah tingkesan anu ayeuna mah ku cara ngaleungitkeun sora atawa engang anu ngaruntuy bebarengan. Contohna ada kata aingah berasal dari kata aing mah. Teras anaking berasal dari kata anak aing. Kos berasal dari kata kawas. Kemudian ning berasal dari kata geuning. Salajengna aya kecap memet. Kecap memet nyaeta kecap anu diwangun ku cara nyokot engang penting tina kantetan. Dicandak engang pentingna hungkul suku kata pentingna hungkul. Ieu biasana aya dina kadaharan nya. Contohna combro, oncom di jero, korsi, cokor di sisi, toge jeung tahu jadi gehu. Anu kasalajengna aya oge kecap memet. Kecap memet anu ieu nyaeta kecap sirnaan, nyaeta kecap anu diwangun ku cara miceun sawatara fonem tina kecap atawa kantetan kecap bari teu ngarobah harti. Jadi ini maksudnya adalah membuang beberapa fonem ya, huruf atanapi vokal dari beberapa kata tanpa merubah artinya. Contohnya ada kata umilu jadi milu, dina jadi na, atuh jadi atuda. Nah, itu beberapa contoh kecap wancahannya. Aya kecap sirnaan, kecap memet, kecap tingkesan, kecap singgetan, sareng kecap tingkesan deui. Nah, di akhir ada tugas yang bisa kalian kerjakan secara mandiri ya. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Di dieu aya sababaraha kecap. Tentukan dulu termasuk ke dalam jenis kecap atau kata wancahan apa. Apakah singgetan, tingkesan, memet, atau sirnaan.
Setelah kalian tentukan, kemudian buat ke dalam kalimahnya. Larapkeun kana kalimah anu merenah. Nah, itu merupakan materi mengenai kecap wancahan. Jadi kecap wancahan teh aya kecap sirnaan, kecap memat, kecap tingkesan, kecap singgetan. Proses ngawangun kecap wancahan disebutna ngawancah. Sakitu materi atanapi pedaran ngeunaan pangaweruh basa dina danget ayeuna. Silahkan dikerjakan tugasnya ya. Tentukan dulu termasuk ke dalam kecap wancahan apa, kemudian buat ke dalam kalimat. Terima kasih, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.